hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Di lalajoan babarengan di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat kula parasea. Resep nyawanya, aduh, ayeuna orang bisa ngahiji baheula. Dodo jati aya wae. Urang dipisahkeun ku kolot, eta setuju cenah. Kolot didinya hayangna nanti darah ejo. Iya kan bae, da hari ini bisa ngahiji. Ya tapi kan orang kudu papisah heula. Urang kawin jeung jelema ieu, ngarasakeun ieu. Nya da papisah nama, aya nu salah. Salah kumaha? Nah, aya di kebogohan deui, kawin di ka Batur. Ya kan jadi hate ku kolot didinya. Jadi saya tanya masaan lah nu batur gitu. Turang nepo kolot atuh aya. Tinggal imanya abi we, kan eta teh bona ka abi. Yang bogo ka abdi bogo apa kan diharangan ku bodi gua roba didinya di sieun. Arek apel kudu di kudu susu humputan. Nyanggu teh bae da abi geus pernah diasaan ku Batur. Rasaan naonna? Ini kan ayah pernah kawin, abi pernah kawin di ka Batur. Rasana kumaha? Ya bukan nama lah geus alhamdulillah we da aya nu geus hiji deui gini jeung aya. Oh, abdi mah teu perang. Abi Ya kumaha di. Tapi benar lumawas ya. Kata sok kayak batu penjualan teh Surabi Hanat. Hari urang mah kayak jualan teh kieu we. Oh, Hanat. amitnya bisa pernah kawin di ka Batur nah di jadi kieu. Ya. Kumaha ari jodoh mah ke tempat ka mana. Mana urang mah resep we nya. Anu itu mah kan udah bujurna. Pokoknya aku kata ayah kumisan. Berarti ayah mah berarti kawin ka Banci meureun. Si Iis Dahlia kayak kumisan, alay banci. Ayah gitu banci kumisan. Banci mah. Banci mah tuh di jalan lomba tuh. Hai. Mungkin banci mah perang anggar sehingga jorok. Wah, takut. Tapi ayah marah jodoh Haji Muhammad. Ngeunah pokoknya. Tapi kehela itu jadi asa-asa balikan deui teh. Dengan ide itu. Pokoknya masih orsinil lah, pokoknya mati. Orsinil teh naon? Umat tuh kan benang lomba gitu keluarna. Saeutik. Aya mah asa rabi teh rek hiji deui teh nya. Wah, ulah sok gitu. Heeh, Bener. bener. Asa kapeureumpeunan ieu Bang Bara ieu. Tapi nasibana urang mah hiji deui mah nya. Nah, aja emang bawa turang geus. Antena geus ieu geus larang deui mun ari kan bama di baheula dijodohkeun ka Batur beungeuna eta pegatan. Sarua aya ge ayeuna pegatan. Tapi kan lumayan, mama geus ngarasaan Batur. Aya ge komo. Loba aya mah. Ya kitulah lalaki mah. Pokona kita resepkeun pokona. Pokona mah. Mawa di imah, aya di imah. Ayo nu telepon aya nu ngajakan mah. Ngarang beunang mencrot ya. Aya mah pasti. Tinggalkeun heula mah. Tuh nya. Minggu teh bener di wae. Itu bawa turang ngajak pancing. Ari binu nelpon saha? Aja baturan cenah cek mama ge aya nu bencong kumisan. Ieu mah geus tepi benereun. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Di lalajoan babarengan di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat kula parasea.
kan ya? Abi kan rek coba aku kan. Ini tadi. Tadi naon eta nu? Tadi anu ka dieu teh nya nyana alpukat tapi teh nyangas dibikeun. Maka lagi abi karek jo. Da tadi abi bere nyana alpukat kan abi nu pesan teh wati teh nya abi teh nya dibikeun we. Iraha nyokot Tadi aya kanu sajaman. Ih maka loba, ih maka abi ditaruh buah. Tuh yang da abi da tadi da sugan teh nya teh nya we nita batur. Ih maka saurak jeung kula ewa kumaha ari teh Nur, ih maka abi teh geus sampai kumaha abi. Ya enggak Tuh yang atuh ada pokona abi geus dibikeun we. Cai teh Nur ih sok salah ye aya mesen abi. Mesen abi keceleum abi ngalokon heula ka teh Nur kalau ngawean. Teh eta aya nu nyana kaput abi bisa kan usaha kurecan abi. Abi teh terus abi teh ngawana anu ka dieu nyana alpukat abi teh dipasikeun we da sugan teh nu teh nya. Abi mah teh nyawana naon? Eta mah teh jawab teh Nur we. Tuh yang abi oge apa? Udah aya deui piraku abi kudu ngagantian itu kanu marareseng babaturan abi. Maka cara rewe rek ieu ayeuna teh rek no. Nu hiji cenah jam mere metokarna alpukat teh. Anu hiji ieu non erek mere ka alona. Jaba abi ih meh teh abi haeun alpukat geus Kita sok ka dieu teh sok barengan jeung teh niat nya abi teh nya teh curiga teh nanya dibikeun we. Kan leutik-leutik. Maaf teh Nur ari ayeuna. Atuh kumaha atuh? Teh Nur mah udah gampang mikeun wae. Da tadi teh atuh dah saya yakin sugan teh ditahan teh nia. Terus atuh ayeuna abi kudu kumaha? Maka itu nyarumuan. Kumaha atuh? Nabi eueuh deui bea. Sok nabe. Yang satu sekarang mah gantian kunaon kudu duit atau kunaon? Oh, dia teh teh boga ya bisa jajan ke budak. Ieu, abi di nu mawar duit oge teh sebenarnya itu teh kecewa bisa rumbuan pisan. Sok ayeuna kumaha teh nu tanggung jawabna? Berarti meureun abi teh katipu meureunnya. Katipu dan teh mah oge atuh kan abi nu mesenna gitu-gituan we. Da eta teh atuh da sugan teh we abi rek nyenak alpukat abi poe ieu teh nu pesan teh wati teh nia. Ieu matak naon teh teh telepon heula. Teteh ieu bener di piwar aku teteh gitu atuh. Rusuh abi teh ke rumah wadah nyabikeun we jeung budak ceurik Aduh, nyawayan we nama kudu tanggung jawab gitu. Duit teh Da kira aku abi kudu gantian kan. Ya aya sakieu geura teh nia abi teh jadi budak geura hayang jajan kumaha. Sakit. Abi teh mikir duit teh 200.000. Eueuh deui eta ge keur jajan ke budak. Teh rumah bener jadi abi we nu rugi ngegantian ieu teu bogo ngabatikeun teu nya geus ah ayo teh nu Tak. Wes. Yuk hayu urang bogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat kula parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng lonceng na teh. Hayu lah urang aja yuk.